Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami simkuring Muhammad Gali Algifari sareng rerencangan simkuring Fahri Muhammad Albab ngadegna urang di dieu bade ngalaksanakeun tugas bahasa Sunda anu diguruan ku Pak Bubun. Tugasna nyaeta sajak anu judulna Kanyaah Indung. Kau ninggali legana Kanyaah Indung ngeleuwih dikit. Tong sampai narakas kahirupan Kanyaah Indung seraya tungtungna. Mah hampura diri sok loba pamenta papatah sok dianggap angin. Lamun aya kahayang kudu sok aya teu nyaho dieuweung. Geuning kieu karasana. Geuning kieu karasana ayeuna neangan duit saperak sangus sarene. Kieu karasana peurih lengkap. Neangan kabagjaan teh henteu gampang. Hampura diri nu teu acan bisa mulang tarima bok ku basa atawa ku harta.